Aduh. Warung sepi amat ya. Mana buka angsuran. Liur kena hulu. Mal kebel kayak Mas Tatang datang deh ya mah. Duit can menang 1.000 acan. Assalamualaikum. Sia deui bae. Oh udah mah. Kunaon deui? Kamari can dibayar ke hutang deui dia mah nya. Ya, dibayar ku aing 2.000. Atuh ieu mah nu kamari doang. Atuh nu kamari. Atuh nu kamari-kamarina deui. Kaweuh, duitna ge ngeun aya sakitu yang penting dibayar jadi ngomong bae. Oh ada malah cek aing ge, ngebalangsakeun. Target men. Target ieu mah men. Atuh mah likunan bos ulah dong jelema susah bae. Dia mah sakitu aing keur balangsakna. Atuh neang anjing pagawean. Pagawean di mana usim kieu dia mah. Iya, target aing yo. Mas Tatang deh. Tatang mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten keur ngaraon ya. Biasa bae nu jo. Talik. Punten ya. Naon nih gitu yo, Mang? Aya ka dieu. Hapunten ieu mah Mas Tatangnya bisi gitu membutuhkan duit gitu sekian ratus sekian juta aya di Mas Tatang gitu. Hampura lor. Ayo urang mah geus model syariah, geus pangling, emok, moal rebah, moal kabita. Urang mah kanu kos karya mah. Sabab musabab urang mah henteu gawe. Bese engke bagian mayar henteu aya pupar-papar minta ka batur. Allah gitu. Geus tenang di Mas Tatang mah. Naon sedikit cuanan. Milik mah aya bae, di mana bae? Ah, milik mah aya bae. Ayo urang teh laksanakeun mah tuh moal Tuh. Duit ieu duit. Naon sok mumpung keur aya di Mas Tatang ieu, beuh. Neuk sabaraha juta, neuk sabaraha ratus aya di dieu mah. Nyeu naon. Kumaha aing geus dulu wujudna mah menikmat kabita. Nyokot bae jeung meuli HP. Ih, bisi ripuh dia mah tapi di sisi lain gitu. Aing butuh HP. Banten deh geus ngomong tenang bae cenah ge. Ulah tenang-tenang sok modus nu kari mah modus. Wih, dong na jajanan terbaru ya. Coba ngasan ieu nya hiji we. Ah, dia mah nyokot di bae teh dia nya. Assalamualaikum. Itu biasa. Waalaikumsalam. Salam. Berapa nih lebih dari? Tah sia tangah hutang bae tah. Aing, atuh pendapat. Awal ka dieu hutang bae. Itu diberean bae. Atuh kumaha teh dibayar aja gitu banget tapi karunya ngeun pae. Nges lah ulah ka ditu mending ngopi di dia jeung aing. Ditraktir ku aing. Atuh geus ngopi ayo. Jaga tukang warung ada yang ngopi sekalian. Tah kitu dong sia datang nyenengkeun Oh, lain kira-kira palangsakeun dia mah. Kopi na. Kayak nyeun lah. Laju pokona mah Eta lah lamun urang nyokot syaratna naon? atuh syaratna KTP, cukup ku KTP, surat vaksin gitu. SKCK mun aya mah. Magor alamatan Bilih teu aya mah ku KTP ge cukup Mas Tatang mah gitu. Sing penting mah Mas Tatang mah ulah telat beh gitu. mah mau pakatu urang. Geus cokot bae Atuh, gaskeun. demi minul ieu. Demi si Minul. Heeh. Geus cepet. Ayo borong Mas Tatang. Oke, pada sabaraha artos. Aing nginjem nama mau loba-loba cukup Gope ah 500. 500. Oke. As urang masal kabeli HP bae jeung aya ngamaran si Minul. Siap. Mana data dirina KTMI, KTP? KTP tenang. Waduh. Mas Tatang, Bulan. Ampura. KTP urang nyangsang keneh di ditu. Waduh. Di pusat. Dicapil. Oh, dicapil. Kajian Aya ge ya urut urang baheula kitu lah kartu. Kartu naon? Iya ya, nu kieu ya. Kartu naon gini? Nu kieu ya. Gaskin. Kartu gaskin. Coba ningali Mas Tatang. Oh, iya mah kartu Indonesia Sehat BPJS. Kena naon sih make ieu ge? Oh, da aya aran urang di dinya. Ya. Lengkap. Ieu mah tos ieu kitu lah di dieu ge nya. Coba Ini bisa salah gope eta 500. Aya ieu sa kumaha ya? Angsuranna 12 minggu. Angsuran 12 minggu. Mohon. Minggu.
per minggu 50. Oke, Eta oke. angsurana gitu. Ayo burungnya. Urang langsung OTW Teh barang heureun pian. can dicatat ya ku emas. Ya. Poho urang. 12 minggu nya. 12 minggu. 12 minggu 500. Oke. Oke. Hatur nuhun ya. Heeh. Tong poho ya. Beuh, ulah telat bae ieu mah. Oh, Ay, nuhun nih, ya. Datang mah. Telat sapoe 2 poe mah ngarti meureun. Ibu dia ulah ya. Oh, kan dijin jaminan. Ieu mah ku Mas Tatang di Jadi Ambo. tang kemos poe. Ayo Mas Tatang. Soalnya. Nya, siap. Hatur nuhun ya. Winul. Winul. Ai, kemana itu saya kalian ngejol lain naon? Malah kabur. Eta sia Nul, lain ngejol lain naon? Nun si bah hali ubae. Atuh eta he kejo, marung bae sia mah. Saya menggeus goblok-goblok, malah ditinggalkeun. Non abah malah ngagoblok-goblok ka Neng. Ai, lain ngogoblok-goblok ka Neng, eta cai geus ngagolak, sia mah kalah ditinggalkeun. Geus burung bahu lah mamarahan bae. Oh, geus boh. Awas aing balik burungnya nel. Mohon. Oh, geus sia mending balik ka ditu. Mantep gai nyampur ulah sok ieu kudu ngawanci. Oh, serang aja Neng, ka ditu. Abang nak ka warung heula ya. Berarti sekalian dibayar kan? Oh, poin sekalian ka eta. Itulah, neraktir mula tanggung-tanggung. Itu bisa rek nambah ke poin di bayaran. Kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran ieu Mas Tatang datang kopi datang ieu nya. Kuat pas gitu. Ndek gitu. Ditawaran moal mah. Ih, atuh kami mah lain hayang ngopi ka dieu ge. Nangan angsuran gitu. Waduh. Mas datang deui. Duh, main ya. Aduh, hampura ieu Mas Tatang ya. Beuh, kumaha ieu? Bisa ngisian minggu ieu mah. Kumaha borong? Atuh, Kurang awa pokona duitna. Beuh, atuh wayahna bae mah teu bisa. Beneran? Da warung awa aya ge nu ngahutang. Awah kumaha ja ieu rada rame ku mah warung lah. Kurang Atuh pake rame dua ge. toroy lah. Atuh rame ge warungna nu meulina mah loba nu ngahutang. Beuh, Beneran? kumaha bae carane mau kudu ngasupan beneran urang ge tadi geus ieu tadi soalna menang nama nasabah anyar deui kitu baru. Tah, tadi karak menang 2000 bari jeung ieu ge mayar nu kamari. Ih, urang mah nggak mau tahu eta mah duitnya di luar nu di jero mah lain deui kitu. Awe, di jero ge beneran. Da itu nasorok aya meureun ha, mengelap mah. Atuh lain kitu Mas Tatang mah ja kumaha deui atuh ja pemasukan ti nasabah mah Mas Tatang nombokan atuh Mas Tatang keneh nu rugi pan capek ongkos ku kulilingan ka dieu ka ditu kitu. Atuh urang ge ieu ngan 2000 tadi. Nges aing aya yo. Bisa rek minjem heula mah. Tah, orang nginjem lah burung. Oh, bade teh. Oh iya, Keheula sabar atuh Mas. Sa eta. Ya. Tah, gitulah rada seger pan pamikiran Mas Tatang. Ieu kan angsuran nu pertama ieu. Kamari pan geus. Kamari kan nginjem deui 500 ieu kakarak. Ayo. Pertama gitu. Bawel doang ibu-ibu arisan mah. Oke, itu bae nya. Gitu doang. Atuh heueuh tadi kengin angsuran doang ieu burung. Atur nuhun nya. Gitu doang. Mau jajan gitu. Mayar teh kopi 2000. Salam. Eta sih eta kebeneran nih panggil di dieu ku aing. Disengkrot dia ku aing. Kamari duit aing geus dibawa kabur ku dia. Ayo penting urang anjang yuk. Dan, Alah dia mau duitan, dia mau nganjang-nganjang. pan iya, si Abel Balik buka duit. supro ge ngahutang. Eta sia, diteangan ku aing kadi itu. Mana duit aing? Di imah. Di imah. Percayaan. Apa perlu dicokot yo? Oh, geus cocok lah kadi itu. Ulah cokot ulah Ulah nyawa. bohong sia. Oh, nanggur nyawa nya. Mana bel? Geura dia ku aing teh balik deui. Disengkrot ku aing panggil make ge. Ulah gagabah. Lain enon gitu wa. Mun haliwa amat. Kalah geus lah sia. Geus ulah nyaho. Urusan aing eta mah jeung si eta. Aju ka dia anak non ya. Nuk meuli rokok aing. Rokok, Oh, rokok naon? rokokna nu puang mahal-mahalna.
awan naman mah. Oh, Awan. oh sing burung anu murah geus teuing. Mali apa ngahutang mah ya. Ai sia ngaledek aing. Lamun ngahutang mau liberean. Beneran. Neuk meuli aing neuk meuli. Ai. Lamun meuli mah diberean kurang. Lamun ngahutang mah Allah. Oh geus berapa ka di rokona? Erop ya. Ai rokona nih yo. Ini hoteng konon mo. Tek baru meureun ya. Ai rokok geus aya-aya bae. Oh geus tinggi ge sabar duit yo. 10.000 murah 10.000. mah. Oh. Duitna jadi isuk bae nya. Sarabay ngahutang eta mah. Lain pan duitna jadi isuk. Sarabay ngahutang ngomong ngahutang gitu. Pan aing nyebutna ke tengah hutang tadi meureun. Geus pokona mah isukan ku aing dianterkeun duitna aya ulah sieun ja. Ang sabodol lain. Mau kabel ke pangkut ya mau usaha. Alah sia bangkrut karak sagede kieu geus lah. Palaksan. Nyai, aing mah abah mah batur mah JJS. Aing mah tah ngejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan si dia ka dia. Atuh teuing meureun apel ka dieu. Ih ulah lah. Bisa dicarekanan ku abah. Wah ini naon tenang abah mah. Hingga segera balik. Mau kabel ke abah balik. Atuh tenang masalah abah mah eta mah nya. Segera ka ditu ya Allah. Saha di nu meas dun. Atuh pokona mah tenang. Endah ke. Ih lain geura balik. Kayak bae nungan abah bae moal mah. Abah engke nyarekanan. Moal atuh cari kiri cari kanannya. Bukan duit ini naon. Tenang masalah abah mah tuh. Iya mah tuh gampang. Rokok paling kuruku rokok kopi Kan abah be. datang. Ai. Kita sah sia ka dieu. Henteu kita saha. Atuh nyaba bae ka dia janges kebal henteu nyaba he. Nyoba nyaba apa nyabak yo? Oh sing gerasup adi tuh. Bukan memarahan. Atuh nuhun kita asup be. Ya. Ati tangejo anak aing mah. Atuh mana jang geus ngumpul meureun ngesasak ke mah ngetik di dagoan. Geus ngebul sia. Laju kumaha dibikin moal. Moal mau bikin-bikin lah. Bih beneran urang mah. Nah, anu beneran sia. Acah nasi minum ya. Ai. Aku bisa sia ka ditu mending geura balik. Moal kita keluar deui. Ai, nang tang amat sia ka aing. Ku adi sia ka aing. Jangan tepel. Udah jantos sia.